Sarapan kue cinta lanjut tuang sarang jengkol ngora. Tapi kelas satu acan eta hayu aya nama urang masihan heula sarapan umat-umatan sarapanna sareng sop ayam ieu teh biasa we nuju datang hideng ieu teh. Janten kedah wae dihuapan. Beres sarapan hayu urang beresan heula rambutna lanjut urang jajabkeun ieu atos di sakola deui. Berhubung mamahna teu acan sarapan ieu teh hayu urang jajan heula ka Mang Ajan. Kabongroy ku kue cinta itu teh tumeser we dua abi teh. Singkat cerita ieu teh atos di bumi deui we tu abi teh sarapan heula. Seep kue cinta dua teh asa teu acan wareg ieu teh hayu aya nama urang masak heula rencang. Ieu abi nuju masak bawang kucai ieu teh enak pisan sor abi mah aya nu seneng oge teu bawang nu kieu. Lanjut aya nama hayu urang ngagoreng heula peda. Ieu abi gaduh peda beureum sapotong tuh da geuningan bakat rusuh diojaikeun lisa acan panas oge. Tos aya nama panas tuh dugi ka ngebul asak we tu. Kanggo samalna ieu teh abi mah bade ngadamel sambal tarasi sareng bawang beureumna ieu teh urang beuleum heula. Ampun ieu mah peda meni ngahiliwir tarasi ngahiliwir ngot awun-awunan seungitna teh. Beres ngadamel sambal hayu aya nama urang pesekan heula jengkolna tuh ieu teh abi teh meser tina online. Da di lemur abi mah teu acan musim ieu teh jengkol ngora kieu teh. Pami besti-besti ieu teh tim jengkol atau nepi tim peuteuy. Beres mesekan jengkolna mah hayu aya nama urang tuang tuh dicocol ku sambal. Aslina ieu mah enak pisan buhan tos lami panginten teu menak jengkol ngora. Janten asa enak pisan kitu.